Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barawargi wilujeng tepang dangu dina bidangan dongeng Sunda kalayan judul Mojang Desa. Naskah karya Lili Guntur, garapan dongeng ku Mang Lili Guntur. Wilujeng ngabandungan. Harita teh wanci peuting. Di hiji imah anu pernahna tungtung lembur. Aya dua urang jelema keur dariuk paungku-ungku padu hareupan. Nu saurang lalaki kolot. Umurna kira-kira 80 tahunan. Bahkan leuwih jigana. Da eta nyaritana oge geus kadenge taweh woh. Aya semu-semu rada ngosom. Inyana nelah pada nyebut si Abah. Sedengkeun anu diuk hareupeun si Abah meunang make mukena bodas. Hiji budak awewe ditaksir umurna karek 15 tahunan atau 16 tahunan. Nelah ngarana Lilis. Sok rea nu nyebut Neng Lilis. Neng Lilis teh hiji wanoja keur meujeuhna mangkat rumaja. Boga rupa geulis. Pakulitanana bodas, awakna lanjang. Ti leuleutik hirup duaan jeung si Abah. Anapon ka mana jeung di mana anu jadi indung bapana. Betega ninggalkeun anak. Perkara eta baris dipedar. Kek dihareup. Saban peuting si Abah sok ngawurukan Neng Lilis. Ku mangrupa bag-bagan ilmu agama. Dina peuting eta oge si Abah keur ngabahas ngeunaan tujuan Gusti Allah ngayugakeun manusia ke alam dunya. Ku si Abah ditetelakeun yen pancen hirup manusia di alam dunya teh aya dua. Kahiji pikeun ngurus ieu alam dunya alias mingpin ieu alam dunya. Kaduana ilalia budun tea. Manusia teh di alam dunya pikeun ibadah ka Gusti Allah. Pok harita si Abah nyarita bari ngutip dawuhan Allah anu kaunggal dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iqala rabbuka bil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jeung inget nalika Gusti Allah Rabb Gusti Allah ngajawuh ka para malaikat yaitunya kami rek ngayugakeun hiji khalifah di bumi. Itu dawuhan Allah. Eta pancen atawa tugas anu kahiji. Anapun tugas anu kadua gubrakna manusia lahir ke alam dunia teh illa liya'budun. Pikeun ngabdi menghambakan diri ka Gusti Allah. Pidabuh mantenna dina Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anu biharroseunana
jeung kami henteu ngayugakeun dinding manusia angin supaya maranehna ibadah ka kami. Si Abah heureun heula nyaritana. Nyelang nitah Lilis nyokocai ka dapur. Karasaeun ku si Abah ti corona asa tuhureun. Mun lila cumarita teh. Harita Lilis cengkat tina diukna langgeor ka dapur bari nyingsatkeun mukenana semetuur. Bisi ngagapuy nyapuan ubin. Tekung si lila Lilis geus ngurunyung deui bari nangge cai kana muk. Sok disuguhkeun ka si Abah anu keur diuk meneko. Pon kitu keneh manehna oge diuk deui di tempat urut tadi rek ngaregepkeun piwulang si Abah satuluyna. Kocapkeun isukna. Sakumaha biasa Lilis geus saged dangdan rek ka sakola. Memeh indi teu poho salim. Atuh sajungna Lilis si Abah oge kaluar ti imah rek ka kebon. Cenah mah rek neangan dangdaunan anu sok biasa digunakeun pikeun obat. Sabot keur di kebon kurunyung Usman. Nuju naon bah anjing keneh goregjak terus di kebon. Pokna bari nyamperkeun. Ieu sudah ngarajuk ku riwut. Kanggo naon bah? Kade cucukna nojos. Keur ngabacan awak. Ameh jag-jag waringkas. Dikumahakeun carana? Wah gampil sudah direbus ku cai sacukupna. Nepi ka ngagolak. Nepi ka ngagolok. Nah geus ngagolak dijahit diiskeun. Saring caina kakara dinginum. Insyaallah hasiatna bakal karasa. Awak jag-jag eta minyak kuat. Sabab cai rebusan duku riwut teh hade pisan euy. Keur ningkatkeun kasehatan awak ngame jag-jag waringkas. Oh, gitu eta teh bah. Oh, ulah dipercaya. Satuluyna ngawangkong teh pindah kaburuan imah. Bari ngararasakeun segerna hawa isuk di pilemburan. Sakuriling bungking imah si Abah teh rajeg ku rupa-rupa tatangkalan. Teu munasabah mun hawa di dinya karasa seger. Rek kamana Jang Usman teh. Ngahaja we bah bade nepangan Abah. Hoyo ngaleueut kopi sareng Abah. Ieu abdi maka kopina. Kantun ninyu. Raos geura ngobrolna bari nyuruput kopi. Bener sujang jeung kaijuh inyu we gusorangan kaina tinyu. Usman teu talangke. Tuluy ngojengkang ka dapur rek ninyuh kopi. Lain cologog. Memang eueuh titaheun. Rengse ninyuh kopi derdeui ngawangkong. Harita Usman nyarita ka si Abah. Cenah manehna hayang loba duit. Ameh hirup senang. Sagala kahayang bisa kalaksanakeun. Sagala kahayang bisa kasorang. Inyo. Karilu silaing majujang. Yo, gantang dunu lobat duit hirupna jenang. Sabab kesenangannya sifatnya relatif. Bila awal, saizuna susah senang geus jadi banda sakabeh manusia. Tegasna boh keur loba harta.
geger anu miskin duafa. Zarua bakal ngarandapan susah. Allah ngajauh dina Al-Quran. Saestunya manusia diugakeun ke alam dunia. Dina keadaan susah. Hartina bakal yang harapan rupa-rupa masalah atau persoalan. Ya ayyuhalladzina amanu khuliqu halu'an kitu saurna.